Jon cenah ieu kari ditilek geus kari masak di dapur. Naon ieu? Hah, aya ATM BRI. Jika nu TV teh digesek bijil duit ieu mah. Oke. Aya angkaan. Naon loba? Wah, loba duit ieu ieu. Urang gadekeun ka si Nyai kitu. Si Nyai mah da sok apalan loba duit inu kieu. Urang gadekeun heula cing. Tinggal indong lagi loba kieu. Heuh sia, cing urang cobaan gadekeun. Aya kitu si Neng teh jeung hujan jeung naonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Neng aya. Ya. Aya di naon? Biasa we nyonya mah ketumpang kaki. Tuh. Aya priyo gimana kalau obat? Oh, sok. Obat we. Mana? Nyai. Mana kumaha? Alah ibis nu eta nu ditajong. Nyai. Kumaha ibis? Nyai. Nabi Mumpung pisannya Tara tadi ibu diwanggal pakai nyai. Kita isin ka dieu teh. Ku isin kan pisan nyai kumaha ini ibi teh aya. kadung. Oh nyai. Jeung mah isin ka dieu teh pogian. Kita di pasar teh geningan ngamoda. Ayo weh ngomokan. Nya ada putih isin teh apa gitu nya ibinya jualan di pasar teh. Itu tadi teh beberes di kamar. Heeh. Jangan nganggep lu bingung wari si AA tadi teh aya tulis aya kartu. Tulisanna teh BRI. Lah cik Ningali nol teh loba nyai itu nol sebriji. sugana aya duit tanggo bageningan Iya, kitu teh geningannya atuh kan bae ari engke geus cair mah urang bagi dua biding wae. Cikan bicanakeun teh katuna ibi. Satunya Lah nya nol ke kaseur kieu nya. Tapi tinggal gerak ku ibi sok tuh. Ieu teh 2011 ibi ayeuna entos 2011. Ibi ngenten kumaha entos ieu mah kanggo gantungan kunci. Ieu teh ibi. di sini ai kumaha itu kan nol loba kieu Nya nol mah loba ibi Jadi ngadu ieu teh mah omong duit ayo atuh ibi tapi teuing nya lamun dicet mah ibi tapi da ieu teh entos sadawas atuh tinggal tuh 2023 atuh jadi ayo duit kan ieu teh aya ibi ieu mah ke PKH urut ibu-ibu anu menang duit teh geuning abi mah teu bagian ibi